makanya mami sekarang mah kebalik emas kayak gini. Meni mami yang meni kuat ngararewa da. Kan Irma Bahar ngomongnya ke Indonesia. Kudu kitu. Aing teu barelu. Ari ieu mah wadah lain ieu. Ampun mah wadah mendingan dadak paleunghar kitu loh. Terus di mana ieu? Belanja. Karena hidup jelema makan sadunya ho. Ya Allah emang mana wae bela anu boga mobil, anu boga sawah da urang ge hayangnya heutuh. Apanya heula? Oh, emang haji on wae anu beunghar, haji tini. Ya urang ge hayang beunghar ah. Eta teh kamarana ayeuna. Raya kitu eta. Kok nyarik nempok kebun brokolinya maminya? Ya iya dong. Mami Yuk. Bye miskin. Dasar kok kabeh anjing. Monyong. Aduh iya biar aku ka sawah make sendal jungkung. Ah, mama teu bilul. Nah, kedeung heula lah. Naon? Hayang modal. Gusti, Cek liatin aja. piraku orang kaya modal di sawah. Iam. Bu Haji bade ka mana? Biasa ibu dinas mah rek nagihan tanggal 5. Bu Haji nyaho teu? Nya Ceu Iis. Si Iem jeung mah udah ngaradak kaya. Heeh tadi Masna meni rembe. Oh, sia apa mujanya jenisnya? Heeh jiga na muja meureun. Tadi ayeuna bisi ke duitna beak teh si emasna ge aya 2 kilo mah. Oh, eta teh heueuh kitu. Ayo tuh ah rek buburuan lagi Bu Haji ah. Oh, hayu ka ditu teh yang tuh jelema eta mah da si ieu mah da gaya we digedekeun, kena hutang we dipandeurikeun. Hayu ka ditu ka ditu hayu. Iya, buru atuh ah. Aing mah beri kuat paralanas. Kan si Ma, Enggak can sia modal teh. Geus tapi can cewek. Cewek lah tuh pakai baju yo, pakai baju kayak bijen we bajuna ya. Oh, ini kan orang kaya. Ya oh. Buru panasnya. Ya kamarana sih nu digawe. Kayak kieu mending geus arareueuh. Geus ayo mah. Geus. Gas. Ayo. Iya kamarana nu digawe ya jam sakieu mending geus arareueuh. Si sebentar. Parman ka mana si Parman? Mau anggus tong di garaji geura. Sakieu mending geus arareueuh. Kamana sih ieu? Eta mending pabalata kitu urutna. Iya kemana sih ngiri gawena? Geus teh para recat we neangan ibu anyar. Eta mending kuat mah hiledan kitu sugan teh disamprek ieu. Ya kumaha sih? Yang semua orang amalkeun we. Ya enggak sih sukana urang gratiskeun we ka rakyat-rakyat miskin. Ya. Kayaknya atuh mami. Ya kan hitung-hitung anal urang. Geus ayeuna mah urang balik lah. Ayo. Geus lamun mentak ayeuna mah si Parman ulah dibere nya, ulah digaraji. Gawena ge teu barenna. Di dieu we mah eta si Parman teh nya. Oh, lain sing bener mah digawe. Ieu we nya. Tak ieu we jelema mana yo? Heh Parman itu menik kobon menik kuat babalata kitu sia teu digawe ya. Nyari ngopi sih. Gua yakin mending geus istirahat. Gua mau digaji oge da. Buat teuing ah. Itu sia disemprek kita Gua sih. lah kadinya. Oh gitu sia mah digawe teh. Nyari ngopi sih Asia. Geus isuk anu digawe nya, pecah wae. Sok engel bakena ieu lah. Teban mah kitu keur goreng patut teh. Eta nu buah berdagang gitu ka urang kok ngopi. Bidang manehna goblok. Tuh mami tuh, jelema itu tuh. Eta. Kamari urang teu meunang bete geuning kunaon Ibu? Naon sih ya? Emang aing nu ngadatana?
Apa gue ibu nu ngabagi ke nage? Nya. Oh, kamari batu-batu mareunang urang mah teu meunang beli nyeri hati. Banget. Ya ku aing jelaskeun apaan anu nyieun data teh lain aing geus ti pusatna. Geus sia mah dasar emang kampungan tara reces. Fokus gitu ibu PKK teh nya. Oh, aral malulu. Yang geus ieu urang balik urang ka imah gedong urang yuk. Ya misukan urang beli naon deh nya. Beakeun duit teh yuk. Supana urang ka showroom mobil. Oh iya urang beli Fortuna nya. Cus Ya mau datang sembarangan. Jalan-jalan atuh. Kalau di garaya kita Yo, emang Bu Haji doang. Eta ayeuna ka mana Mas Bu Haji? Geus miskin ya. Yo, dibayar yo Bu Haji yo. Yo pakai ATM urang yo nya. Dina aya di dieu tah. Aya usian teh. Aya eta didinya 10 juta nya. Beakeun kabeh jeung Bu Haji jeung bunga-bunga na ka ditu nya. Ieu mah geus loba keneh ping mah nya. Nuhun. Budak-budak kok. Naon sih meni gandeng? Molor wae pagawean teh tadi kunaon sia seserian sorangan di bale. Satu ngimpi beunghar. Burang-burang kieu ngimpi sia eueuh gadak. Yang ngimpi mah teu beurang teu penting. Ngimpi naon sia? Ngimpi jadi jelema beunghar tapi enak geulangna heueuh. Stres sia meureunna. Mah oge gulangna rembel tadi. Gulang naon gulang karet. Hah? Piraku ang. Itu gereu mandi. Sia. Coba cirit heula nya ante sih. Buru mandi ka itu. Can ngejo tuh. Burang-burang kieu ngimpi. Tuh tunjung ke mata. Goreng gadak banget budak teh. Burang-burang ngimpi. Mak, kunaon? Si ieu mah teu. Aya tuh tadi geus cengar-cengir wae keur sare didinya ngimpi majar teh. Ngimpi jadi jelema beunghar. Pasangan we. Pasangan. Moal heunang. Kan disugan we mah. Emang ngimpi naon si eta si ieu? Ngimpi jadi jelema beunghar cenah ge. Boga emas yo. Gempe. Hela yo. Ma odah cenah majar teh menang emas. Moal kabeuli mama. Oh, emang aja tapi kan mimpi sih. Diam. Ya mau mungkin ya. Moal. Ya sugan Aya we. BLT gitu mana? Heuh. Geus ngejoncan. Gus, naon sia ka dieu den? Kok geuning ngejon make ieu emang make ieu bisa? Ih, ngaranna jelema gace gablek sia teh. Oh, ieu make gas da. Ya itu mah sia aing mah. Boga gas ge eueuh gasna beak. Ya make Gagal atuh duit. uing tuh ke gantian mah tadi geus. Gajian make naon aing? Ya blok atuh meni geus. Juara reak. Yo si ieu teh eta teh mah inget teh mereka si Adul. Aduh saya. Si Adul cenah mah anu digawe di PT naon mah teh nya modal mogohan banget da inget wae. Anak saya sih neng. Teu nyaho teh wau di Epi. Oh itu teh. Oh, mah Oh anu kamari teh jalan-jalan teh teh balik-balik 2 poe. anu ngajual beas mah. Oh itu teh. Mama anggus kawin ya ulin ka sieum nangan sieum ah. Sieum di jero keur mandi. Siap burit-burit ulin. Ayo bro kali siap keur mandi. Sugana menang jodoh si ieu main ngusahakeun diajak ulin wae mah. Menang jodoh. Bering patut. Mau menang. Nya mana ge kos kitu kumaha anak nanek geulis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke Rahmatullah Kersana Bapak Haji Dolacan bin Haji Abdullah. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suni kuat hawar-hawar kieu ya. Nis. Sanu maut, Neng. Itu mah Haji Dulacan. Oh, Haji Dulacan anu pangbeungharna di lembur ieu, Neng. Heeh, hayu mah arek mere beas moal. Oh, nya arek Neng ah. Kada urang ngaudang kenela sieum. Urang mau tilu baskom nya. Waton 100.000 salawatna. Heeh, mak, urang arek balik arek mere beas. Oh, hayu Neng, mangga. Ieu arek ngaudang kenela sieum ya, Neng nya. Ya. Naon sih, Mak? Batur tas mandi kok gorowokan wae. Adi helak adieu. Siapa di ngadenge teh itu tadi anu maot cenah. Saha nu maot? Haji Dulacan cenah pangbeungharna di lembur ieu. Ih, anu pangbeungharna se-Indonesia. Oh, anu lega sawahna teh ya. Salawatna ge moal teh 100.000 cenah nyokot 5 baskom. Oh, buru, 10 baskom ada ya. Waton 100.000 mah. Heeh, mami lu tong. Hah? Mami lu tong. Kadeueuran mah tiung heula ya. Eta sia meuni kuat di teu pake tiung kitu. Oh, ngerakun. Oh, nyari iraha deui nu paeh nu beunghar. Oh, iya, mami lu tong. Hai, mah ge nyulut 3 baskom cokot. Oh, nya. Lumayan jeung meuli kota boga duit salawat. Urang tuh mak masih beakeun adat salawat. Hawa deui baskomna. Oh, nginjem Kak. Kasih we, kasih belang nginjem. Oh, nya. Buru bisa beakeun salawat manten. Panggilan hari kan mau beunghar mau eta Bu Haji. Jadi mere beas ka ditu. Nya heuh iraha deui iem da anu maotna nu beunghar salawatna gede. Alah Bu Haji hari kan mau nu beunghar mah dipangteh heulana nya mah. Hari kan mararat mah ngahep-hep we. Yang geus aya urang kasih bel urang ngecok beasna bari minjem ieu tabaskom mah lah. Ayo beusi beakeun ah. Belasnya sesapuan urang mere beas itu kanu beunghar. Saha? Haji Dulacan cenah. Hayu kanu beunghar mah panti heulana, kana baskom meuni 3. Kan burung mah ngecok heula beas bari jeung baskom naon kau nya. Aku cicing dadagi ulah nicak ieu nangepel. Oh buru, 3 baskom nya. Aya ya urut tadi urut goreng bolen. Mana? Usian heula beas kan itu, usian heula beas kan itu nya. Heeh, ngecok heula ke ladang-ladang mere beas. Buat teh 100.000 mah ya jam. Oh, udah lupa nu beunghar. Buru tuh beak ah. Beak pun manten. Kita kan mah gede salawatnya. Oh, tenang we nya. Kasih udah banget. Oh, iya urang baraha mah baraha. Mat 2 baskom. 2 baskom. Mau aya baskom na mana sih teu kabagian mana ieu mana. Yo, hiji we si mah tuh urang mah garde nya. Heeh, 3 baskom. salawatna pasti leutik. Heeh. Tah. Udah udes banget. Ya waduh lapna ieu. Terus pakai daun cawe di eta kan. Ayo bro. Itu Ceis, ayo. Yes, biar manten kira-kira. Jangan. Wajib gas. Ayo buruan salawatna 100.000. Mesti gede banget apa tuh. Ayo buru gerakan. Ayo aku mau bersih beak. Siapa aing katipu. Padahal salawatna 2.000 perak. Katipu salawat ngomong 100 wae. Beunghar nya salawat ngan 2.000. Udah kabaca Kita nggak bohong wae. Eta Bu Haji dia majan teh. Majan teh 100.000 cenah. Waduh, mah nanya bang 2.000. teh kabasa cumil teh teu jadi. Nangin jam sisi Bella beas mah. Oh, Ganti aja. Adieu. yang